Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing tepang deui sareng simkuring mumpuni Anindya Putri dina Warta Sunda TV. Aya warta anu bade dilaporkan ka Sunda TV 10 menit kapayun. Festival Konferensi Asia Afrika. Museum Konferensi Asia Afrika (MKAA) dina poe Rebo pitembean program Festival Konferensi Asia Afrika (FKAA) 2010 nu boga tema Carita Kota. Eta program nu dialpukahan ku MKAA rukun gawe jeung Network Katut Smart Confi teh minangka program advokasi di bidang diplomasi publik. Project Officer FKAA 2010 Dedi Mulyana Surya netelakeun program FKAA miboga tujuan pikeun ngageung deui ajen historis jeung modal politis Konferensi Asia Afrika nu lumangsung di Bandung tahun 1855. Rukun gawe papada negara di Asia Afrika tetela bisa dijadikan modal pikeun ngawangun daya saing bangsa ku cara matekeun sektor atikan jeung industri kreatif. Pamirsa, sakitu wae beja anu tiasa didugikeun dinten ayeuna. Abdi mumpuni Anindya Putri pamit. Tepang deui hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kanggo pamirsa sadayana. Simkuring Neng Ayu Putri Darmawan dina waktos ieu bade ngadugikeun sawatara warta anu kahiji. Museum Konferensi Asia Afrika MKAA dina poe tanggal 4 bulan salapan mitembeyan program Festival Konferensi Asia Afrika FKAA 2010 nu boga tema Carita Kota. Eta program nu diapulkeun ku MKAA rukun gawe jeung Network Katut Smart. Smart Confe teh minangka program advokasi di bidang diplomasi publik. Project Officer FKAA 2010 Dedi Mulyana Surya netelakeun program FKAA miboga tujuan pikeun ngangeuing deui ajen historis jeung modal politis Konferensi Asia Afrika nu lumangsung di Bandung tahun 1955. Rukun gawe papada negara di Asia Afrika tetela bisa dijadikeun modal pikeun ngawangun daya saing bangsa ku cara mateakeun sektor atikan jeung industri kreatif. Rupina sakitu wae warta anu parantos tiasa didugikeun ku simkuring. Mugi ieu warta janten manfaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing tepang deui sareng simkuring Sela Dina Amalia dina Warta Sunda TV. Aya warta anu bade dilaporkeun ka Sunda TV. Permisa, Festival Konferensi Asia Afrika, Museum Konferensi Asia Afrika MKAA dina poe Rebo tanggal 4 bulan 8 mitembean program Festival Konferensi Asia Afrika FKAA 2010 nu boga tema Carita Kota. Eta program dialpukahan ku MKAA rukun gawe jeung Network Katut Smart Confe teh minangka program advokasi di bidang diplomasi publik. Project Officer FKAA 2010 Dedi Mulyana Surya netelakeun program FKAA miboga tujuan pikeun ngageun deui ajen histori jeung modal politis Konferensi Asia Afrika nu lamangsung di Bandung tahun 1955. Rukun gawe papada negara di Asia Afrika tetela bisa dijadikeun modal pikeun ngawangun daya saling bangsa ku cara mateakeun sektor atikan jeung industri kreatif. Oke permisa, sakitu wae beja anu tiasa didengikeun dinten ayeuna abdi Sela Dina Amalia tepang deui hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.